mah numi kongolongan cara tolak pi bak kaditu kadia gawe bareng marang kolongan si kabayan oge ganda gidi manggulan batu jeung kebau jauh kolkeun jalan cai handeup poyan oge cai geus orok lauk nu gede geus tembong ting dibeung cenah tue si kabayan teh turun kawaluman cai geus orok teu kunsi lah kedua si kabayan menang tawes gede pisan sagede tampah barang rek diasupkeun kana korang kokolot ngomong hei kabayan tong di kana korang keun eta mah bersema si kabayan ngareret ka kokolot bari tuluy ngalepaskeun di tawesna kedewek deui si kabayan menang nilem sagede da paleungeun karena nilem teh diacurkeun geus gorowok deui kokolot ngomong hei kabayan alungkeun kana cireung eta mah bersema mangkani kasedepna oge pais nilem heug bae beuteun cicingok mah asupkeun kana korang Wanah itu wanah eon, aing nu bobolokot sama nu wanahna, bari jeung teu ngilup capek deui. Cek si kabayan gegerendeng dan jarah hatena. Sabot kokolot terbawah, si kabayan menang deui, nilem gede naker. Coba catur, sok bae, ilem teh diasupkeun kana korangna. Manehna hanja, bari ngomong ka mitohana, yen rek ngadurukan, rek dahareula jeung beuleum betok. Sanggeus pepetak, ruswe nilem teh diasupkeun kana durukan. Tuluy muka timbal bakalna. Lem we eta beuleum nilem jeung timbal teh di dahar. Kakarap oge beak sapotong, ana gorong teh si kabayan gogoroan ka mitohana. Abah, buru-buru tadi abah, jeung kuring nyeri beuteung, pejit asa purilitan, jeung teu puguh dadanjeun. Cek si kabayan, panonna beria menceuh. Mitohana rewaseun, nenjo si kabayan nu aduk sangko bari mencetan beuteungna. Nu araya di dinya ribut, mariung-riung si kabayan. Nah, tuh, padaharna, pada teh kabayan. Teuing, teu barang dahar beuleum nilem, pejit asa murilit, tetenjoan teu parugu. Aduh, ieu kuring sieun bae, beuneunan lauk teh aya racunan. Cek si kabayan, nu araya di dinya, renjo beuleum lauk kari sapotong. Oh, lauk teh racunan, meureun ditong ka kilo kedua. Betul teu. Cek ngariung si kabayan. Si kabayan anu ngajar terus nangkuban bari nunggu beungeutna. Lak-lakanana ieu rojo curugna. Dangena. Nah, ari borolong teh si kabayan utah bobolongkengan. Nya geuning euy, ieu mah karacunan, teu utah-utahan. Cek kokolot. Orang we oi, orang pindah ka betong boh. Nu jauh ti lembur. Pompong isu kene, untung we dengan si kabayan. Kumaha deui misalna teh mah tidak ieu nu karacunan. Oh, kalau deui lauk dina cireung diborolongkeun deui cai. Ring nu marak parindah. Barang nu marak geus jauh, kundian si kabayan mudang. Tuluy lumpat ke tengah walungan, nu caina masih keneh orok. Lauk-laukna tinggu dipegene. Buru-buru tawakeun abah, si nu sejen baralik deui. Aya lauk di wahangan meuni loba arah heng. Nilem tawes bogo benteur jeung cingok nya jaer. Di wahangan matak sebeudahar ngeunah nyerengeh. Itahna oh. Geus cager pada teh kabayan. Datanana tadi ge mah. Oh, we tuda. Menang nilem kersema. Dewang tawes gede kersema. Menang kancra kasadepna. Ari urang nu bobolokot kan menang bentar jeung cingok unggul. Cek si kabayan bari nyerengeh. Si kabayan milih lauk nu galedan hungkul. Terus digembong kana sarungna.
sejen nu susah. Mah hayang geunah sorangan. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum